Zaman baheula aya hiji karajaan di Pulau Jawa. Kerajaan eta dipimpin ku seorang ratu nu namina Purbatapa Agung. Manehna gaduh 2 urang putri nu namina Purbararang sareng Purbasari. Dina hiji waktos, sabab Purbatapa Agung atau sepuh, manehna kudu milih salah sahiji putrina kanggo janten panerus. Kuring rumaos parantos jeung Madewi salah sahiji nu jadi penerus kuring. Lamun itu anjeun kudu milih antara Putri Purbararang atau Putri Purbasari. Anjeunna bener. Kumaha ratu? Sauran Putri Purbararang jeung Purbasari. Kumaha ratu? Apa itu ya sang Putri Purbasari? Abdi bade milih salah sahiji nu jadi penerus kuring antara Purbasari jeung Purbararang. Hah? Ibu bade ngalepaskeun tahta? Abdi bade milih Purbasari. Nah, begitu ibu, kan Abdi putri Mangkola. Purbararang jadi ratu teh teu manang usia. Seueur nu kudu diperhatikan. Tapi bu, naon anu Purbasari jadi Anjeun bisa apal lamun Purbasari ngagantikeun ibu. Cicing. Kan dulunya Abdi. Betul. Kan Abdi juga namanya Pak, ibu milih Purbasari. Jangan kurus ya duka. Mana Abdi tuh ngelakuin tapi naon Petingna Purbararang angkat ka bumi panyihir anu dicarioskeun ku Indrajaya. Sigana panyihir tiasa ngarobah kahidupan Purbasari jadi sangsara. Abdi balik Nyai biasa main si Purbasari jadi kamu biasa atau putri tapi lalu barang kamu kuring Abdi bari nasihatkan Nyai Mas anu lo pentingnya si Purbasari teh jadi bari satu Bukan aku putri anu santa kedapnya. Atas putri antasan endingnya Panyihir langsung maca mantra. Isuk-isukna Purbasari jadi buruk rupa jeung kulitna totol-totol hideung. Purbasari diusir ti istana lantaran Purbararang ngadukeun kaayaanana ka Ratu Purba. Tuluy pengawal mawa Purbasari ka jero leuweung. Punten Tuan Putri. penanaman pengawal Iya, sebenarnya ada salahnya Tuan Putri. Abi siap membantusan Tuan Putri. Abi tos nyiapkan gubuk kanggo Tuan Putri. Sedang Abi siap nganterkeun tuangan mulai isuk kanggo Tuan Putri. penanaman pengawal Sami-sami Tuan Putri. Purbasari cicing sorangan di leuweung. Dina hiji poe, Purbasari keur diuk di hareupeun gubukna. Manehna nempo hiji lutung kaluar tina rungkun. non apa Ulah sieun Tuan Putri. Rasa Abdi untung kasar. Abdi ieu hoyong janten babaturan jeung Tuan Putri. anjeun biasa nyarios Nya Tuan Putri. Tuan Putri nuju naon di dieu di tengah leuweung? kuring dia simpen di tempat kuring kesabakan kita Ulah sedih Tuan Putri. Aya Abi di dieu. Akhirna Purbasari jeung lutung kasarung jadi babaturan. Lutung kasarung ngaharewos ka Purbasari.
kalayan moal kembang anu endah. Hiji mangsa Purbasari keur nyeuseuf baju di situ, Lutung nyokot sagelas cai tuluy disihir ka Purbasari. Lutung keur naon? Putri oleskeun cai ieu kana awak Tuan Putri. Cai ieu tiasa nyegerkeun awak Tuan Putri. Ngusap cai kana awak ku cai anu dipasikeun ku Lutung. Di zaman kerajaan Naon anu kajantenan ka abdi? Abdi cagar deui. Hatur nuhun Lutung. sami-sami Tuan Putri. Ponggawa reuas ningali Purbasari damang ti panyakitna. Putri di mana anjeun? Abi bade nganterkeun tuangan kanggo anjeun. Putri anjeun tos damang? Mohon pengawal, Alhamdulillah Tuan Putri, hayu urang uih ka istana. hapunten pengawal, abdi teu tiasa, abdi teh hoyong ulik ka istana. Lutung ngabujuk Purbasari kanggo balik ka imahna nanging Purbasari sok nampik dugi akhirna anjeunna nyerah. Enjing poena, Purbasari sarta Lutung Kasarung balik ka karajaan. Sarta sadaya jalmi di karajaan reuas ningali Purbasari atos damang. Abdi bisa dari sini. Iya, sadaya berkat Lutung Kasarung. Sebenarnya dia yang namanya. Tapi berang juga loh, aja menenangkan orang. Iya, Bajaya. Abdi tunanganna pembarangan. Abdi merupakan lalaki anu paling kasep di kerajaan dia. Iya, tunangan Abdi. Emang Lutung dengan anjing. Kenapa? Lutung anu ambek sabot diseurikeun, anjog-anjog lumangsung hiji hal keanehan. Lutung Kasarung robi barobah kaayaan nonoman anu tampan. Abdi pangeran di kerajaan anu tebih. Abdi jadi Lutung kusabab abdi ngalakukeun kalepatan. Abdi bisa jadi normal, namun aya hiji awewe anu bade jadi istri abdi. Dipikir Abdi tos eleh. Anu satu, lamun kitu mah Abdi ngaku Abdi eleh. Sareng Abdi hapunten ka Purbasari. Dumadi Abdi atas melakukan hal anu kesalahan anu teu kuduna Abdi lakukeun. Tesawias Abdi parantos ngahampurakeun purba rami. Hatur nuhun Purbasari. Akhirna Purbasari jadi ratu diiring ku jajaka kasep nu ngaranna Lutung Kasarung.